dijelaskan as-shaumul li wa ana ajzi bihi, puasa mah nu aing ulah nyaho siama laksanakeun bae, urusan ganjarana aing nu bakal mereka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah hayalnya ho pokona mah siapa puasa bae mah nu aing nu bakal males na sia mah puasa bae kajeun hees bage subuh hudang maghrib no problem. Waduh asana hees kabeh mah lantaran hebatan hees puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beunta. Mudahan kene ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di kita hees ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun tah asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees. Aduh tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan kene hees mareup bada subuh hudang zohor teu make salat rawatib acan sunnah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam ya waalaikum gua lepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah hudang asar kacai deui semua peureum sholli fardhu asri Allahu akbar likum brak deui hees udang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak dage nya mah embung gelas leutik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang tisuk nonton TV bae. Terus datang ke zohor nonton TV dadak ka asar atawa aki-aki aya nonton TV benteu ngan cicing di hareupeun jalan ai leungeun mah nyeklan tas bae ai mata kasih embah blon dah. Eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok henteu. Cilongok mah nu kitu nu neuleukeun paling nyekel nya mah. Leuwih parah tah. Perbandingkan sing hade orang puasa orang supaya rapi supaya mantep abeh nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu jangan aki-aki bae nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus cenah mah geus nyawa tamat nyaho teu Ramadan ge ieu kabur dikubur kudu boga perasaan kos gitu namun boga perasaan aing asana panjang keneh umur panjang keneh bloon tama aki-aki tambahan bloon bin goblok tama aki-aki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh dek nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari di mana tanyakeun ka Incu Quran di mana Quran sah, Quran aki, du kamari teu di luhur kamari teh dijual. Sial teh incu deui saruana jeung bapak kolot teh bloon kabeh. Siapkeun Quran lah cenah kieu ya geus teu bisa majahat, geus teu kadeuleuh kayak kaca. Dia cenah tuh geus teu bisa hese balelol. Deuleukeun Quran teh kudu dibaca, buka, deuleukeun, beres. Kayak aya incu bah Malik bah. Paingan hese dibacana tuh Malik ieu. Sawa inget tuh maca koran teh. Budak ya kana. Bebeja ka babaturanana ka anak. Magari rame jasa. Kunaon? Mobil tibalik kabeh. Mana cek incunan? Tibalik. Salah maca. Kanan koran anu tibalik. Ai kolot baheula mah kos kitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ke Ramadan mun teu nyaho darjah keunggulan Ramadan. Urang dek datang lurah teu nyaho eta lurah atuh biasa bae orang pajar hansip.
biasa wae. Dek datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ka mana teu nyaho teu biasa wae malah mah teu ditanya ku urang. Dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati keagungan bupati moal disambut atuh. Kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa wae. Tapi lamun nyaho wow ieu bos di mana datang sok burak bere bahkan nyana nanya ieu usaha tanah ukur mantap jasa ya beli geus ku sia ai bapak aing mah teu deksit doang bos bloon di mana kos ge mah nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat. Jadi urang ngahormati ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Berbagai urusan, berbagai sektor kunyana diurusan, perpolitikan rapi, tataanana, perekonomian rapi. Jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata. Ieu bupati bego ieu. Bupati tama lain urusan aing teh urusan PJ tama urusan PJKA kareta tuh PJKA mah urusan PU tah ieu PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus pokona mah ieu ulah datang ka nungtek ieu tah nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati na nu bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pancen kiai harenges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing aju nyana teu boga duit menta ka dokter ka aing pan menta nyana teu nyahoeun pan ai tampiling bisa ku aing dia ye waalaikumsalam kudah nih ragag tuh di mana tuh di nu sambungan teh kiai atuh pan bebeja ka dieu menta jang meuli eta sakete ya atuh pan bebeja ka dieu teu boga duit sakete aja pedal dah rusak yuk nganteng ngendong doang di mana mantap kayak ngabejaan ge kos gitu terpercaya didatangkan kau jelema tah ditengetkeun dicekal ya saya orang mana orang anu ya saya orang anu lain saurang kalamun itu terpercaya beusi bupati terpercaya tah rakyat sia tah bego beureun deula itu nyana ti loka jalan apa ka mana sih leuleumpangan ka Bandung bae tah naon sambungan rapihan rakyat leutik ye nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jangan ngaji ka dieu teh ngaguling di deuleu ieu kiai bengkak saya enggak ngaji-ngaji cenah ieu emang kenapa sakit ini emang kenapa jatuh di sambungan yang begitu aing juga gerget ke bupati na cial teh bupati ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU atuh pan urusannya anak kabehan ih tah rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui jauh keutamaan pejabat elu sok urus politik ekonomi budaya dan berbagai keistimewaan nu lancar urang ngahormat ka nyana sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa teh Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae heran berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh mantap bagus bae geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng geus PKI lah tetap bae unggul bae menang satan unggul kena Allah lawan ku sia Bung Karno moal pisah kajen kuku mah ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan geus dicitak gorengkeun Bung Karno PKI keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto baguskeun jore bae heran tah tangkal Golkar tah goreng bae ini aduh Haji Pudoli asup Golkar deh beres cek Pudoli ente aing mah duitna doang
luhur duaan jeung Haji Pendi lah tebareres. Nah iya sambut deuk kumaha nyambut da kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan. Aya naon di jero bulan Ramadan hingga haram ka neraka teh berarti lain lalawara. Nah urang mah pokona sambut Ramadan ke bakal dicaritakeun minggu hareup. Cari bakal syukur aba-aba doang ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan syarat rukun puasa ieu mah siap-siap ke minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan. Waduh ngabesan sial jasa aing ngabesan ieu. Ha coba nyana beratan ka Ramadan tah beratan ka ngabesan coba aja. Iya cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga ku ngahormatna matang bunga di papag Ramadan haram ka neraka. Mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan paeh surga lantaran geus bunga jasa deuk datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana ku ngahormat ka hormatna mapag bulan Ramadan paeh 5 poe deui surga. Nah maningan paeh ta memeh Ramadan maningan datang ka Ramadan. Cak aja pendek puyeng ngaingnya kan tuh asana model nu kolot pemaning paeh lah saknya lah guys teu puasa tapi sorga kan mantep. Aduh tetep atuh paeh mah janu Allah yuhyi wa yumiit eta mangan sakadar deuk datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan. Tanyakeunlah ka diri urang aing si bunga tante deuk datang Ramadan jabongan awak sia mah ku tolol-tolol teuing eueuh bunga teh sia mah lapar jakena nyawa sorangan pan beuteung teh teu kuat asal datang ka jam 11 bae hajuna rapet beuteung ju batak kiceup teh teh di dinyana doang taing mah teh nu teu kuat teh tah. Aduh mangkali keistimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaran makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan. Lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana. Jadi kudu karasa lapar aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kos teu puasa kan. Ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat leungeun kuna aing puasa teu kuat ya saya pulpen kudu alanya geus tama lain puasa gering tama tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede sedengkeun niatan puasa teh aya nu ngambelan malaikat. Pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid. Malaikat raqib belah katuhu, malaikat atid belah kenca mayal fizu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tugasnya nuliskeun raqib nuliskeun nu bagus-bagus, atid nuliskeun nu goreng-goreng geus pada nyaho teh mah. Ieu mah aya satu pertanyaan. Ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa teu pantamat teu kadenge teu kacarita. Urang mun ditanya kos gitu mal bisa jawab. Nyahonya. Ya nu diomong nu ditulis we pagawean nyata jeung omongan. Nah, nu zikir khofi aulia para aulia Allah, para sholihin pan nya mah di jero hate. Cicing besungut nama balem matana kadang perem tapi kan jero hatena zikir ka Gusti Allah tah eta tak katulis tante ku malaikat
Etala nu jadi permasalahan cek saulama ente lantaran tamat teu kajahoan ku malaikat cek saulama ditulis kumaha ditulis bae tetep nyana nulis naonna nulis aambean malaikat hate urang teh teh kajeun teuing teu ngomong sungut kaambe ku malaikat mun Quran kaambe Quran mun sholawat kaambe sholawat mun zikir kaambe zikir niatan ge di jero hate mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat mun niatan maling hangru malaikat hangru amat deh. Nah Ki Haji boga SMS-an jeung jahe wow pahit ya mah pahit ya. Cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot kaambe tak ku malaikat hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat nu mantak kurang kumaha kiai ilmu na hebat jasa mun nyaritakeun tafsir nyaritakeun hadis usul fikih wow hebat jasa alatna luar biasa tapi teu ngeunaheun didengekeun anak kunaon eta kaambeula ku malaikat lain ngaji golkar cak malaikat bau golkar bau PDI jerona bau PKB jerona bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji tapi bau kepentingan kamu jitu ngajina tetap teugeunahkeun kadegena sebab niatana lain deuk ka Allah lempengkeun bukakeun hate bersihan bulat dikawuhkeun pertama diri aing nu deuk ka Allah dua batur deuk laluturkeun deuk los pokona mah aing mah ka Allah bae cek malaikat ieu mah seungit ye beda ye waduh barang dibere ku bupati rada bau ya rada bau waduh pilpres gede berena bau bentak ya bau bentak geus menang can pod bau ya ya waduh bedak dilarang mah ulah main duit cilaka tuh main duit terus bae urang kuari teu nyaho kan kok ieu can turun-turun cenah duit aya teh kieu nu ngomong kitu belum teh kiai masyarakat baca ngomong kiai endahan kiai pancen biasana geus rada haneut ieu mah eueuh antaran kuari maka PK awas nyana ngaluarkeun duit nah ieu borgol langsung ieu mah kudu geus pilihan nurani tuh penting sih hade hati-hati ieu sebuah negara wah dipuasakan negara mantap ya nya nah ieu hate urang kaambe ku malaikat mantak seringkeun tafakkur ka Gusti Allah beusi salah loyog hate hayang mulya hayang agung hayang macem-macem di luar lillahi ta'ala kaambeuna lain deui ge ku malaikat asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidatonya ada di langit wahai para malaikat di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru ka ambeuna nu mana tuh oh eta oh nu sok babarengan jeung bupati iya tah oh nu sok kampanye teh iya betul iya tah hangru ka ambeuna malaikat ge di ditu pidato deui ulah didareuketan budak teh mah hangru bau bentek teh malaikat pidato tapi lamun bagus we para malaikat itu mah seungit jasa tuh komo kelekna seungit wae kamu niatanana bagus Quran kaambe Quran sholawat kaambe sholawat zikir kaambe zikir niatan bagus kaambe ku malaikat niatan goreng kaambe ku hati mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu neuleuh rupa jeung jasad tapi nu dideuleuh hate geus Allah neuleukeun ka qalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia deuk dikawanakeun sia ke panggih sia jeung aing ka jeung kumaha ge engke kapanggih sia jeung aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho ieu urang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikajahokeun ku Gusti Allah aduh luyag loyog hate urang ieu di bulan Ramadan maksudna urang bersihan geus lah nu geus mah Gusti nu geus geus bae teh atuh lah hampura Gusti tuh aing ngampura emang aing tetangga sia emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura aing mah ngahampura aing mah pangeran dosa sia gede ge dihampura bae
geus atuh abdi dek ngelempeng-lempeng diri dek nyambut bulan Ramadan tah dipersiapkeun ti kuari keneh hate urang buka ke lempeng ke rapi